bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi ya, Syekh Muhammad Al-Bantani Mirqatus Sudi Tasdik ya Sulam Taufik ila Muhammadilah ala tahqiq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dunya wal akhirah. Amin. Amma ba'du anapun dina saatos maca fa'lam bismillah alhamdulillah salawat salam muqaddimah sadayana. Ima ama ba'du nya berarti ti bismillah oke. Aya ama ba'dal basmalah ti anapun dina saatos maca bismillah alhamdulillah syahadat salawat sareng salam fahada juz'un natib maka ari ieu nu hadir dina hate al matanu tegasna matan ieu nya matan nya al hadiru anu hadir ieu matan fi dhihni dina qalbu dina hate kan ketika mama musannif nuliskeun fahada ini ke bawahnya bahkan belum tertulis atau bisa jadi naon gitu pasal ininya tuh sudah tertulis muqaddimahna ditulis terakhir gitu ya fahada maka ari ieu sadayana ieu matan bisa jadi nya ieu we dua ieu we kumaha bukti we eta mama musannif kumaha lamun tos beres nulisna berarti ieu nya ieu teh ieu hada teh ieu teh tapi lamun tak can nulis namanya muqaddimah maka hada di sini teh yaitu matan nu masih berada di dalam benak beliau belum tertuang ke dalam tulisan. Eta juz'un latifun juz'un suatu juz latifun anu lembut ay sogirun dorifun tegasna sogirun anu alit dorifun anu bagus yasaro anu ngagampangkeun juz di ditu bukan bagian lah sesuatu we. Juz itu satu juz teh juz bagian kecil lah gitu ya sarana nu ngagampilkeun hukana juz sahala tegasna ngagampangkeun hukana juz Allah Subhanahu wa taala lil mutawa kurang agungnya lil mutanawilina pikeun jalma-jalma nu ngarawat nawal teh mendapatkan memperoleh bifahmi ma kana memahami perkara fi anu aya ieu ma dina ieu juz wal amali bifahmi ma ku memahami wal amali jeung ngamalkeun mimaqtadahu kana tuntunanana ieu juzun latif muqtada teh kan hukum muqtada teh nu dihukuman nu diperdih nu dipentak nya tuntutan we tuntutan atau tuntunan lah lebih halus lagi tuntunannya tuntunan lah bahasa lebih bagus mah tuntunan ajakan fima dina perkara ae fi bayani amrin tegasna dina martalakeun perkara yajibun wajib naon ta'allumuhu mempelajari belajarna ieu ma minal alimi ti jalma nu ngarti wa ta'limihi jeung ngajarkeunana ieu ma lil jahili pikeun jalma nu teu ngarti wal amalu jeung wajib naon al amalu ngamalkeunana bi kana ieu ma bima yajibu ta'allum ya min imtisalil amri tegas min imtisalil amri nyaeta tina naon sih ngalaksanakeun parentah wajtina bin nahi jeung nebihan larangan lil khosi pikeun jalma nu khusus tentang tu santri wal ami jeung pikeun jalma nu awam ieu keur arujian bisa bem tos ya gue istirahat tos juk istirahat lil alimi kayak dipariksana saatos ieu 10 menitan deui nu khususnya lil alimi pikeun jalma nu ngarti wal jahil jeung jalma nu teu ngarti wal wajib wa arin wajib teh min haitu wasbihi tina arah tina sakira-kira nyipatan ini wajib bil wujub ku wajib nya ku wujub wajib teh eta mah perkara wa ada nu ngajangjian kana masal nu ngajangjian sal Gusti Allah pa'ilahu ka nu migawena kana ieu mah bitawabik kana ganjaran wa tawada jeung ngancem ieu Allah tarikahu kana ninggalkeunana ieu ma wada
bil iqabi ku siksaan aya bistihqaqil iqabi tegasna mah ku ngahakeun kana siksaan berhak menerima siksa fala yunafi maka teu disangkal naon afu pengampunan nya benar jadi bisa jadi diampuni wa yakfi jeung cukup fi sidqil wa'idi dina benerna aya siksaan aya ancaman naon wujudhu ayana ieu wa'id ayana ieu wa'id nanti kana ikobnya sidqil wa'idi wujuduhu liwahidin min usad ma'af ya wujuduhu naon wujudu ayana ieu wa'id ayana ikob bisa lah kana wa'id atau ikob nu wahidin pikeun hiji jalma minal usati nu tetep ieu wahid teh ti golongan orang-orang nu berdosa mal afi sarta dihampura an goirhi ti lian ieu si wahid cek urang mah cukup pikeun nyatakeun yen aya wa'id teh aya ikob teh dicokot salah saurang mah jang sampel. Jadi orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang kafir kan banyak, sangat banyak sekali. Pikeun ngabuktikeun yen siksaan Allah teh aya gitu nya. Cokot teh saurang siksa we eta unggul hiji, mulaina dihampura. Ya falyuna fi alafu kan. Atau sabalikna pikeun nganyatakeun bener yen ganjaran teh aya, dicokot saurang nya Kangjeng Nabi. Di ganjaran teh atau para nabi unggulnya, mulaina disiksa. Ya tapi kan Allah tos janji dalam Al-Qur'an. Ieu mah pikeun ngabenerkeun yen aya siksaan teh. Wasama itu jeung ngaranan kaula kana ieu juz latif sulam taufiki kana sulam sulam taufik. Maf'ul kadua tina sama yusami ku kodena teh nya logatna teh. Kodena ku kieu. Kaula ngangaranan sulam taufik sulama maf'ul tapi kodena ku entong kana. Rancu jadi bahasana luang kana. Kaula ngangaranan ka juz latif teh kana sulam taufik tuh kan asa kumaha. Kaula teh ngangaranan juz latif teh ku sulam taufik kan geunah. Ila mahabbatillah ala tahqiq nami entosnya tangga taufik untuk menuju cinta kepada Allah secara benar. Ay ala tariqil haqi tegasna mah netepan kana jalan laras. Bil ikoni aikona yukun ikonan bil ikoni ku ngayakinkeun. As'alu nyungkeun abdi Allah ka Gusti Allah al-Karim anu maha mulia ya Allah aya aladik sanadat la yajuzu anu teu kongang teu meunang naon ayun saba yen dihubungkeun ilahi ka Allah naon bukhlun pedit. Karim teh bageuran berarti mana sih ya ningalikeun HP lieur aya jala nyungkeun aya jala kana yen muga ngajadikeun Allah zalika kana juz latif teh al juz al latifa tegasna kan juz latif sodiron kana nu bijil min huti Allah. Semoga Allah menjadikan juz latif ini teh memang benar-benar murni dari Allah, bukan dari diri saya pribadi. Berarti sadayana berarti nu aya di teh semoga bener teu salah gitu. Minhu ta'ala ti Allah ta'ala ti Allah la min hadzin nafsi lain iya lain ti bagian diri abdi qatalabil madhi seperti minta pujian melanasi ti jalma-jalma. Nah gitu semoga Allah menjadikan ini teh murni dari Allah lah, bukan pengen sesuatu saya teh ya, seperti pengen dipuji dan lain-lain. Wa ikhlason jeung ngajadikeun Allah teh kana juz latif ikhlason kana anu ngamurnikeun lahu karena Allah tuh beda. Ikhlas banyak ngamurnikeun berarti bukan ikhlas bukan murni bukan tapi ngamurnikeun, bukan yang lulus begitu saja bukan tapi ngaluluskeun. Aya rarageud kokotor mah aya ngan dibersihkeun eta ikhlas kan asup kana sulasi masjid warna awal bab ka hiji teh. Jadi ikhlas bade dengan khulus istilahna beda. Jika jalma-jalma ayeuna disangana ikhlas teh khulus. Jadi lamun masih kena aja saeutik kriya dina hati can ikhlas salah bedakeunana. Lamun aya saeutik kriya dina hati ikhlaskeun meh khulus gitu kan. Lamun kieu bener, lamun aya
saeutik ria dina kolbu bade can hulus, berarti can hulus bener eta bahasa teh berarti can murni. Kumaha tuh? Huluskeun gitu kan. Huluskeun teh bahasa Arabna ikhlas, akhlis gitu. Lalu karena Allah kades tong salah istilah, lamun salah istilah ke ikhlas teh dimaknaan ku hulus. Padahal ikhlas mah perjuangan untuk membersihkan diri. Bukan murni begitu saja. Urang mah can ikhlas euy cenah. Kumaha tuh? Dosa we salah. Urang mah can hulus ku kituna akhlis. ikhlason gitu kan. Masdar bisa jadi fi'il amar kan ikhlason artinya mah murnikeun gitu. Ta'ala la liriyain lain karena ria atau lain karena hayang populer hayang katinggal. Nah, semoga saya juga ini nih YouTube kieu sorangan kasep sorangan meh ngukur kemampuan diri sakumaha keun bae salah ge sok da teu naon ente kemampuan ente sejauh mana non teh ya saya juga membuat ini gitu semoga Allah menjadikan ngaji online kita shodiron minhu wa ikhlason lahu meskipun misalnya saya pengen naon termasuk pengen AdSense nu kararitu lah mugi Gusti ngajadikeun ieu teh kana ikhlas karena orang teh saya pribadi bisa memurnikan bisa ngabersihkeun kokotor tina niat-niat nu goreng dina hate karena Allah keun lain karena ria lah amin wa syuhratan jeung lain karena hayang viral masyhur viral gitu kasep wa mahabbatan jeung kana mencintai fihi resep fihi ka Allah mungkin Allah ngajadikeun ijlatif teh sebagai tanda saya itu cinta kepada Allah warobatan jeung kana anu resep tegasna anu resep fima kana perkara indahu nu tetep ieu mah dimuha Allah minna sawabi nyatana ganjaran sing murnikeun we Gusti abdi teh hayang ganjaran tong hayang-hayang nu lain lah amin warojaan jeung kana nu uih wawasilan jeung kana nu nganepikeun ilahi ka Allah ta'ala ti Allah bil qabuli ku ditarima Gusti amin nya ieu teh ngalogat ieu teh termasuk mamusulna teh singkat canak abdi ngalogat ti Gusti jadi mugi sadayana lalares nu teleresna mugi dihapunten jeung mugi selesai ieu sadayana diuihkeun ka Gusti jeung semoga menjadi pelantara untuk sampai kepadamu ya Allah bil qabuli ku ditarima wa mujiban jeung anak muga ngajagaan Allah kana anu ngaberhakeun Allah itu karena lain wajibkeun ngakudukeun naonnya iya semoga menjadi naon gitu mujiban teh ngakudukeun we nya ngakudukeun bukan wajib dilaksanakan mendapatkan pahala bukan ini mengharuskan we dikasih jim kudu dikasrahkeun jim na mujiban anu berarti anu ngawajibkeun ieu juz latif tadinya marjikeun nya marikan sodiron anu bijil ijuz latif gitu ronjian anu uih ijuz latif oke tadi dimarjikeun teh anu nganepikeun ijuz latif mana deui mujiban anu ngawajibkeun anu mengharuskan ijuz latif teh aya muudinan tegasna anu ngawidian ijuz latif wasababan jeung kana jadi sebab lil kurbi pikeun gawe deheus pikeun ngadeheus gitu lil kurbi pikeun ngadeheus ai husnil marji'i tegasna mah pikeun sae marji tempat uihnya roja yarji'u marji'un mirjaun sae na tempat uih man kolab gitu in qolabayan qolib fa huwa munqalibun in qalib latan man qalib in qalib latan qalib in fa'ilatan man munfa'alun munqalabunnya wal munqalabi jeung sae tempat uih tegasna berarti teh semoga Allah menjadikan juz latif ini atau ngalogat ieu teh kepada sesuatu yang ngalogat ieu teh sesuatu yang bisa mengharuskan saya untuk gawe deheus ka Gusti Allah. Semoga saya bisa mendekatkan diri dengan Allah ku ngalogat ieu. Lamun mah muslimah ku kitab ieu. Juk atuh saya kasep.
tos heula Jum, tos heula istirahat heula kabeh. Istirahat. Ilham. Hade tong dikobong. Wa zulfa tegasna mah gawe deheus al kurbi kan wal kurbi kan nya tegasna mah gawe deheus wal irtifai jeung terangkatna derajat. Semoga dengan kitab ini, dengan juz latif ini, dengan ngelogat ini saya bisa gawe deheus ka Allah. Zulfa tegasna mah benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah, pakai benar-benar kan tegasna taukid ya kan. Badalnya jangan ngukuhkeun kan. Jangan ngukuhkeun kana samemehna kan. Diulangi deui teh benar-benar berarti. Jeung semoga dengan ngalogat ini derajat saya terangkat di muka Allah nya. Di muka Allah. Wahada atfun muradib. Wahada ari julfa eta atfun muradib. Atap muradib atap nu akur, nu ngakuran kan samemehna. Ladai di muka Allah aing daud terus di muka Allah taala. Yaumul kiamat di poe kiamat tu ayu afiqo jeung mugi Allah diatapkeun kana ya jala keneh nya. Jeung abdi menta ayu afiqo kana muga maparinan taufik Allah. Yusadida terus ngaluruskeun Allah ya Allah. Man kajalma waqafa nu mutalaah nu maca ieu man itala tegasna manlaah ieu man alaihi kana ijlatif. Namun abdi nya moga jalma anu ngupingkeun kana logatan ieu teh sing dipaparenan taufik kepada jalan yang lurus ku Allah. Naon taufik teh? Gampang ngalaksanakeun taat. Lil amali pikeun ngamalkeun bimuqtadahu kana kana tuntunanana ieu juz latif. Ai matlubih itu kan muqtada teh matlub teh nu diperdih. Nu diperdih teh nu dituntut. Nu dituntut nu dipentana. Jika kata kitab ieu teh urang kudu soleh, ta urang mugi bisa ngalaksanakeun tuntutanana, geus ikut ngalaksanakeun tuntunan juz latif gitu kan. Bahasana halusnya muqtada. Naon kasep? Kumaha? Manan biteh? Wa madlulihi jeung anu dituduhkeunana ku juz latif, nu dituduhkeun ku juz latif berarti isim maf'ul idofat kana dhamir mah ku kana teh ku. Nu dituduhkeun ku urang mah petunjukna juz latif. Semoga kita bisa mengamalkan petunjuk dan tuntunannya. Seperti mana? Kaada ilwajibati eta sorana kadenge eta tadi teh. Kaada ilwajibati seperti ngalaksanakeun kana pirang-pirang kewajiban wa tarkil muharramati jeung ninggalkeun pirang-pirang paharaman. Sumat taraqi salajengna naik-naik bitawadudi ku mencintai. Bitahabubi tegasna ku mencintai bin nawafil kana migawe pirang-pirang pasunatan. Jam'un nafilatin ari nawafil eta jamakna lapan nafilah wahya ari nafilah teh eta ismun ngaran 5 pikeun perkara syariah nu disyaratkeun ieu mah ziyadatan sebagai penambah gitu, sebagai tambahan jadi tingkahna nya masdarna atau kalawan tambahan ya sebagai tambahan we tingkahna jadi tambahan anil paroidi tina pirang-pirang kaparduan wa huwa ari ieu ma syariat eta al musama adu ngaranan ieu ma teh bil mandubi ku mandub wal mustahab jeung ku mustahab wa tatawwi jeung ku tatawwu ngaran pasunatan teh bisa sunat bisa nafilah bisa mandub bisa mustahab bisa tatawwu loba ngaranna. Ada alasan masing-masing ngapangina dina ilmu fikih kenapa ngaran ku mandub kenapa ngaran mustahab dan seterusnya. Liyahuza karena supaya ngarawat karena supaya liyujma'a karena supaya terkumpul. Karena supaya ngamenangkeun si jalma liyajma'a karena supaya ngamenangkeun si jalma hubahu kana cinta ka Allah Ta'ala dengan Allah kalutfihi seperti kelembutan Allah wa qabli jeung seperti penerimaan Allah wa walahu diatakeun ka mana ya liyahuzahu bahu wa walahu kaluhuran engko teh
karena supaya ngarawat si jalma walahu kana naon pertolongan Gusti Allah taala jeung Allah aya nusratahu tegasna mah pertolongan Allah qurbahu jeung kedekatan Allah qala ngadawuh ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun qala kana lafal qala ngadawuh sa Allah Gusti Allah taala ngadawuhkeun wala yazalu kana lafal wala yazalu teureun-eureun wauna istinaf tong dibaca salah abdu seorang hamba eta taqarrabu gawe deuheus si abdu ilaya kita kadenya tadi la nawafil berarti abi ilaya ilaya ka kaula binawafil ku pirang-pirang migawe pasunatan hatta uhibba sehingga yen mega cinta kaulahu kasih abdu hatta uhibba sehingga yen non mega cinta kaulahu kasih abdu fa idza ahbabtu maka apabila sudah mencintai kaula geus resep kalau kasih abdu kuntu maka bukti kaula eta samahu pangdengena si abdu we Allah jadi ceuli ke heula tuluykeun can tamat alladzi sam'u yasma'u nu ngadenge si abdu bihi kuladi wa basarahu jeung jadi kaula eta basarahu panonna si abdu paningalna si abdu alladzi basor yabsuru nu ningal si abdu bihi ku ieu basor iladi walisano jeung eta letahna si abdu alladzi lisan yantiku nu ngomong ieu si abdu bihi ku iladi wayadahu jeung eta leungeunna si abdu alatiyad yabtisu nu nyabok ieu si abdu biha ku ilati warijlahu jeung eta sukuna ieu si abdu alat rijal yamshi nu lempang si abdu biha ku ilati fa makna kuntu sam'ahu ari makna kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi ae tegasna kuntu bukti kaula cek Allah teh tahu kita nu ngaraksa lisamihi kana pangdengena ieu bahasa balagoh bahasa tinggi aku akan menjadi manya Allah jadi mangrupa jadi nyalin rupa jadi ceuli we ari ngurus nu lain kumaha teu da kitu lieur lamun kitu kasep. Jadi itu bahasa balagoh, bahasa naon metafora. Aku akan menjadi celiknya, aku akan menjadi panonnya, aku akan menjadi lisannya. Orang rek jadi letah maneh, jadi kalau teh urang rek jadi leungeun maneh, urang rek jadi suku maneh. Maksudna urang rek ngaraksa kalau teh lisamihi kana pangdengan si abdu falayas mau atuh tengah dengan si abdu illama kecuali kana perkara ardo mikaro do kaula hu kana ieu ma kasih abdu illama ardohu kecuali kana perkara ardo mikaro do kaula hu kana ma cak Allah wa kada eta seperti makna kuntu sama'ahu ilaih eta tetap tah seperti ieu makna kuntu ilkho ila akhiri ma ari perkara ieu teh alifna la ala shawab di dieu saya lihat di kitab yang lain alifnya aya 2 lamun aya alif 2 rek kumaha coba ke wa hakada amma ba'dahu qaroro lamun aya amma ba'dahu dieu kudu aya fa tuh kan naon teh amma kama mayakumin sayin wa fa litil bitil wiha wujuban ulifa gitu kan wujuban ulifa kudu aya fa jawab amma mahmayaku min syai'in fa naon gitu kan jadi itu aya jadi la ala shawab wa hakada alifna di dieu ieu ma nah seperti ini ya ma ba'dahu setelah sam'ahu apa basaruhu ya berarti maknanya sama kuntu basaruhu teh artina teh kuntu hafidhon li basarihi fala yabsuru illa ma ardohu terus kuntu hafidhon lilisanihi dan seterusnya gitu maksudnya ya aku akan ngajaga celiknya, panonnya, sukunya, lisannya, tangannya maka enggak akan melakukan sesuatu dengan hal yang tadi disebutkan kecuali kepada sesuatu yang aku ridhoi. Oke? Nah, mata kita hakada ma ba'da wakada eta tah seperti eta tetap seperti ieu. Makna ma ari perkara, ari naon? Ari jumlah, ari kalimat. Jumlah jeung kalimat beda artinya. Kalimah mah satu kata, jumlah mah satu kalimat dalam bahasa Arab. Terus mana teh? Ma'ari jumlah ba'dahu anu tetep ieu mah satos ieu makna kuntu sam'ahu. Qarrara netepkeun hu kana ieu hadis lana pikeun Abi Sadaya saha syekhuna guru Abi Sadaya Ahmad Nahrawi. Nyata Ahmad
Nahrawi tegasna Ahmad Nahrawi ngami we nya Ahmad Nahrawi mah duka Nahrawi teh nama tempat duka tah orang Nahraw misalnya teh kan bisa. Faslun ari teh pasal fi sifatillahi anu tetep ieu pasal martelakeun pirang-pirang sifatna Allah taala tinggalna Allah wa rusuli jeung sifat-sifatna utusan Allah wa fi sam'iyati jeung martelakeun perkara-perkara anu non sam'iyat teh nu kadenge we kitu nya. Teu aya hadis, teu aya Qur'ana tapi wajib diyakini kumaha sih? Sam'iyat nu kadararenge lah. Muka kuping, pirang-pirang muka kuping. Sam'iyat berdasarkan dalil hadis gitu. Ya. Saya kurang tahu nih, harus mencari coba sam'iyat. Ya sam'iyat ya. Suatu perkara yang tertera dalam Al-Qur'an disebut dalam hadis. Sedangkan perkara itu tidak bisa diterima oleh akal manusia. Yang gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera harus dipercaya tapi kita sam'iyat. Oke, ngerti lah kakarang ngerti. Alhamdulillah dengan ilmu ternyata sam'iyat teh sesuatu yang di luar nalar lah nya kita sam'iyat. Sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar. Suatu perkara yang tidak bisa diterima oleh akal. Berita yang didengar nya sama ieu teh berita yang didengar, pirang-pirang berita nu didengar. Yajibu wajib. Wujuban muhtaman kal wajib muhtaman anu dipastikeun wujub ala kafatil mukallafina ka sakabeh jalma mukallaf. Ka seluruh jalma mukallaf teh berarti nu kaperdih nu kakeunaan tanggung jawab nyata akil balik jami'in teh sakabehna ieu mukallafin naon wajib teh adkhulu asub fi dinil islami dina agama Islam wa huwa ari dukhul teh eta syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal iqraru jeung naon wajib teh ikrar bima kana perkara ikrar teh berarti mengikrarkan diucapkan ya gitu atau tidak diomongkan bima kana perkara jangan ngadatangkeun kang jeung Muhammad bihi kana ma min indillahi timungguh Allah wasubutu jeung wajib naon asubutu tetep al mulazamatu sama cicing fihi dina idinul Islam ala dawam tingkah netepan kana salawasna bilan kitoin ai bilan kudu mah kalawan tanpa narima putus ilal mauti nebikeun ka maut al Islam di atas agama Islam. Tingkah tetap di atas agama Islam. Jadi terputus-putus ilal maut di atas agama Islam. An Ali katambi sina Ali radhiyallahu anhu. Eta tetap katambi sina Ali annahu ari sungguh. Manya gitunya. Ari sungguh kang jeung Nabi teh. Sayyidina Ali eta qala dadawuh. Sayyidina Ali kan kedudukannya di mubtada teh, betul enggak? Jadi make ana teh ina. Nya ieu lamun teh jadi mubtada innahu na teh gitu kan. Innahu na. Teu make ari kan, innahu ari sungguh teh kitu nya. Tapi ari di muakhorkeun mubtadana jiga kieu. Make ari. Asa kakara saya. Biasana make ngalokan teh katampi teh Sayyidina Ali naon. Eta make naon geuningannya? Naon. Make ari ya bisa berarti kan. Kedudukannya jadi mubtada. Annahu sungguh. Mantari dibaca bisa nu guru teh langsung we sungguh gitu. Kan aya arian hakikatna mah. Jadi mubtada muahhar tina an. Bade ruya an Ali boleh. Berarti naon? Miceun naon? Miceun fi'il mabni majhul nya. Naon annahu sungguh Sayyidina Ali taqala ngadauh. Sayyidina Ali tamamun nikmah kana lapat tamun tamamun nikmah ari kesempurnaan nikmat teh eta al mautu maut al Islam di atas agama Islam. Tingkah tetep ieu maut di atas agama Islam. Wal tizamuma jeung wajib naon iltizamu ma nampi kana perkara
qabulu ma tegasna narima kana perkara naon ieu teh nyanggupan kana perkara syai'in perkara tegasna perkara lazima nu misti ieu mah sabata tegasna pastiin alaihi kasih kafatul mukallafin minal ahkami ya nanti pirang-pirang hukum nyaeta tina pirang-pirang hukum wahya ari ieu ahkam teh eta mah perkara bayyana nu ngajelaskeun kana ieu mah teh Allah Gusti Allah taala lana pikeun abdi sadaya ala lisani nabihi melalui lisana nabina ya Allah ala dina mah artina melalui ya logatna teh teh di atas bukan di atas lisan tapi melalui lisan terus gitu meter teu dijelaskeun mimma nyarana perkara yang ta'alaku anu berkaitan ieu mah bi af'al mukallafin kana pirang-pirang pada malalana jalma mukallaf jalma akil balik wa huwa ari ieu maya ta'alaku teh eta al wajibu wajib wa sunnatu jeung sunat wal mubah jeung mubah boleh makruh jeung makruh wal haram jeung haram fa mimma ka tetepna sabagian perkara wajib naon ilmu nganyahokeunana ieu mah aya ma'rifatu tegas mangatohin mah wati qadu jeung nekadkeunana ieu mah harus diyakini bil qalbi ku hate mutlaqon tingahna mutlak berarti tidak bisa ditawar-tawar lagi paten gitu nya mutlaqon tingahna paten pokok tulis paten secara mutlak teu make kakait deui kitu we gitu fi sholati dina salat wa geura jeung lian salat wanutku jeung ngucapkeun bihi kana ieu ma mimma bilisani kulisan fil hali dina waktu ayeuna fi hadzal waqti kana ieu waktu in kana lamun bukti kita oge dina ieu waktu teh kudu ayeuna diucapkeunana lamun bukti saanatiku nu ngomongna eta kafirun kafir aslian nu asli aya merek sarung alif sod lam ya nya tanpa alifnya. Wah hebat sarungna merek usoli nya, merek asli. Urang kan wadi moor bareta mah aya asli. Wah sarungna merek usoli cenah pada asli. Merek sarung teh lain usoli. Aslian anu asli ieu kafir au murtadan atawa eta nu murtad. Eta jalma murtad. Sinatikna gitu, ieu sinatik. Wa illa lamun henteu kana kafiron bian kana musliman gambarana kumaha wa illa teh ku yen bukti sinatik eta musliman jalma Islam fa fi sholati maka ari naon arnut ku bihi na teh ngucapkeun kana ma yajibu ilmu teh eta fi sholati tetep dina salat fi tasyahudi dina tasahud tadi ieu nya fa mimma eta tetep tina sebagian perkara asyahadatani ari dua kalimat syahadat jauhnya i'obar ieu mubtada di dieu dari sebagian perkara yang harus diketahui, harus diyakini, harus diucapkan. Sekarang kalau kafir sih, tapi kalau udah muslim yang dalam salat adalah dua syahadat cenah gitu. Fa syahadatani makari syahadaten eta mubtada muakhir tarkibna mubtadaun muakhirun tapi diakhirkeun ieu mubtada wa mimma atlapad wa mimma yajibu eta khabarna ieu mubtada muakhir wa yajuzu ayakuna jeung meunang naon ayakuna yang bukti naon syahadatani kalimat asyahadatani eta khabar mubtada mahdhuf khabaru mubtadain khabar tina mubtada mahdhufin anu dibuang ieu mubtada wa mimma yajibu jeung ari lapad wa mimma yajibu eta fi mahalil hali tetep dina tempat hal naon mubtadana wa takdir fal wajibu jadi kira-kirana kieu fa takdir maka ari takdirna eta fal wajibu maka ari an wajib naon ilmuhu mengetahui na ial wa tiqaduhu jeung nekadkeunana ial sesuatu fal ari sesuatu wajibu anu wajib ial gitu kan wajib naon ilmuhu gitu sakali deui fal ari perkara wajibun wajib naon ilmuhu mengetahui ial wa tiqaduhu jeung nekadkeunana ial al teh kan isim mausul keneh geus kieu deui nah poho deui
eta dina ieu ning dina naon teh bab ikhbar aya wanutku jeung ngucapkeun bihi kana ial jeung naon anutku ngucapkeun bihi kana ial eta asyhadatin dua kalimat syahadat hala kaunihi mah di kala bukti ieu syahadatain eta ba'do ma kawan tah naon kawan sagata naon masdar bisa beramal seperti fi'ilna jadi nganasabkeun kana khobar mubtada eta ba'do ma sebagian perkara yajibun wajib ieu mah kama seperti keterangan qala nu ngadokeun kana ieu mah sa Muhammad Al-Hisni wa huma ari ieu syahadatan teh eta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngucapkeunna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kalimat syahadat teh asyhadu wa yustaratu jeung disyaratkeun naon aya tia yang ngadatangkeun jalma bihima kana ieu kalimat syahadat kan syahadat dua kan kana ieu dua syahadat mutawaliyataini tingkahna tuluy teu meunang kapisah ulah asyhadu alla ilaha illallah apa kabar wa asyhadu teu meunang kitu murattabataini anu tertib dua nana berarti asyhadu alla ilaha illallah ulah asyhadu muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah teu belah kitu wa yustaratu jeung disyaratkeun nya marjana kadinya marji diatapkeun kadinya naon ayantiko yen ngucapkeun si jalma bihi makana isyadatani bil arabiyati ku bahasa Arab bil qadir kamang qadir ka jalma nu mampu alaiha kana arabiyah ma ma'rifati maknaha ta catatan ta baterel mah sarta nganyahokeun maknana ieu syahadatani oh iya dorong meran ya syaratnya hiji harus berurutan harus gak boleh terpisah harus berurutan 2, 3 diucapkannya waalaikumsalam diucapkannya dengan bahasa Arab ya dengan bahasa Arab 3, 4 harus tahu maknanya harus tahu maknanya teh alama tingkahna tepan kana kawal nabaha nu ngelingan kana ieu mah alama nabaha ala zalika seperti yang ngelingan gitu alama nabaha seperti tingkahna tepan kana yen ngelingan ada perkara nabaha nu ngelingan kana ieu mah ala zalika kumaha teh sesuatu nu delingan tingkahna depan kana kawal nabaha nu ngelingan ieu kawal ieu mah eta pan syekh fa'ilna alama nabaha natepan kana perkara nabaha nu ngelingan kana ieu mah ala dalika kana ieu ma'rifat maknaha ma'rifati maknaha saha Syekh Ahmad Az-Zahid si Ahmad Zahid teh ngelingan karena sesuatu karena nganyahukeun sesuatu ieu teh berarti ngucapkeunna ku bahasa Arab di atas kula teruskan ya tos teu aya jalan deui lah makna masdariyah we kurang mah ala tanbihi syekh ala dalika gitu di atas natepan kana yen tos ngelingan ala dalika kana ieu ma'rifati makna hate sa syekh guru tulisnya Ahmad Az-Zahid nyata Ahmad Zahid wal alamatu jeung saha al alamah nu banget pinterna Muhammadun Ar-Romli Muhammad Romli sesuai dengan peringatannya Syekh Ahmad Zahid gitu namanya yen ma'rifate yen mengucapkan syahadat ku bahasa Arab teh harus tahu maknanya juga.
Terus wala buda jeung teu aya jalan keluar eta maujud min takrir syahadati tina mulak-malik syahadat. Ashaduna dibelak-balik juga tadi teh mana tadi asyhadu alla ilaha illallah. Tah ieu nya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu deui nya. Tah kudu dibulak-balik asyhaduna cenah. Sakali deui wala buddha min takrir syahadah. Kudu mulak-malik syahadat kudu mulak-malik asyhaduna. Tapi in lam yakun lamun teu bukti eta hunaka dina ucapanana teh kitu nya. Di dinya naon atifun dina eta syahadat maksudna mah hunaka teh. Eta hunaka dina pas ngucapkeunana syahadat naon atifun kata penghubung harap wau ta ieu. Kudu berarti asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah lamun wau. Lamun aya wa illa kafa lafzu asyhadul awal. Wa illa lamun henteu lam yakun hunaka atipun berarti yakun, oke? Berarti aya. Kafa maka cukup non lafzu asyhadul awalu lapad asyhadu al awalu nu kahiji asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah boleh gitu. Bil khilafil adzani kalau nyelayaan kana adzan la buda teu aya jalan keluar eta fihi dina ieu adzan minalitiani tina ngadatangkeun bi asyhadu kana lapad asyhadu marotaini kalau nu balikan hakada tingkah natah seperti ieu labuda nya kieu kala ngadawuhkeun hukana za sa Ibnu Qasim wa tabi'ah jeung nuturkeun huka Ibnu Qasim sa Anani saya Anani wa qarra jeung natepkeun hukana ieu za sa Syekh Atiyah saya Atiyah guru Atiyah namina wa tamana jeung tatagenan saha Syibro Malisi Syekh Syibro Malisi anu kana sungguh kalakuan jeung tingkah eta labuda teh jalan keluar eta maujud min takriri syahadati tina mulak-malik syahadatuna dina ieu pengucapan kalimat syahadat. Huna dina ieu adzan labuda min inti syahadu maratain min takriri syahadahuna laqad ahsahum wa 'addahum 'adda وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا dina adanya tuh untung dimarjikeun aduh henteu hodiar eta huna nadan. Jadi asyhaduna kudu dibelak-balik asyhadu anna asyhadu anna muhammadar rasulullah teh make wau nya ayeudon teu aya bedana seperti takrir syahadat. Nah, artinya wala yakfi aidon tingkahna seperti itu takriru syahadah dina pengucapan asyhadu illallah pas asup Islam. Oke. Wala yakfi jeung teu cukup naon la ilaha illallah muhammadur rasulullah lapan la ilaha muhammadur rasulullah khilafan libadihim khilafan dengan nyulayaan libadihim ka sapalihna ulama lah. Wala buda jeung teu aya jalan keluar atau mujud fil Isawi di kaum Nasrani, kaum golongan Nabi Isa. Nah, aya kula tina yen ngucapkeun. Nah, ieu mah ieu kan. Naon miceun min lah. Min ayakula asana teh jiga ieu lah buda min tikrol syahadah. Ieu geus sarua. Tina yen ngucapkeun si jalma ila jamil khalqi lapat ila jamil khalqi. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ila jamil khalqi. Ba'da qaulihi dina saatos ucapan si jalma muhammadur rasulullah. Afada maedahkeun mana zalika kana ieu buda fil Isawi saha syarqawi mama syarqawi wada ari ieu syahadat pikeun asup Islam eta bi khilafi tasyahudi salati tetep beda jeung tasyahud dina salat falabuna maka teu aya jalan keluar atau maujud fi din tasyahud salat min dzikril wawi nya labuda aya min otak ieu ge aya min micen min
min dzikru tina nyaritakeun wau baina syahadatain nu tetep ya dzikru di antara dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah dina tasahud mah kudu wala yustaratu jeung teu disyaratkeun naon lafdzu asyhadu saniyati lafdzu asyhadu as-saniyatu lapat asyhadu anu kadua asyhadu illallah wa anna muhammadar rasulullah dina salat dina tasawuf salat mah fihi dina tasawuf salat bal kieu bal jamu baik ta ari ngumpulkeun bainahuma tetep ieu jamu antara dua kalimat syahadat wal wawi jeung wau tak minal akmali tetep tina anu leuwih sampurna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nu kieu we dibahas hebat askeun wa innama lam yusanu jeung pastina teu disunatkeun naon itsyan nu ngadatangkeun bil wawi kana wau fil adzani dina adzan jadi asyhadu an la ilaha illallah teu disunatkeun wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa in hukuman sanajan di hukuman naon bi islamil muadzini islamna si muadzin naon sababna sih teu disunatkeun make wau asyhadu an la ilaha illallah teu tapi asyhadu an la ilaha illallah li anna kan sung kalakon jeung ting anta tuliba diperdih minhu tina ieu adzan teh naon ifradu kulli kalimatin nunggalkeun tiap-tiap kalimat binapasin ku sanapas wadalika ari ieu ifradu kulli kalimatin teh eta yunasibu mantesan ieu dalik tarkal atfi kana teu make atap afada medahkeun hu kana ieu kawal ieu malam yusanu we entos sa Suhaimi Syekh Suhaimi walaqad ja'akum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna